Kalau misalkan ya masa andaina kira orang pada mana komen cicing heula ulah anu ngarikod badak please imah anu nyarah ka urang ulah anu ngarikod nu penting mah urang nyaritakeun anu sesungguhna nya. Bismillahirrahmanirrahim. Leres teh anu gaduh. Aya. Asli Garut. Asli. Benar teh anu gaduh yakin. Aya. Lamun seandaina urang mika cinta mika deudeuh tapi ieu mah serius mika cinta mika deudeuh nek ditampi moal iman Islamna nek ditampi Nek maot atuh inari. lain lamun misalkan abi mika deudeuh mika cinta mika nyarek ditampi makanya abi teh jero hate nu paling jero Tarima mah, ya tarima mah. kelo lah abi naroskeun ka SW karunya ka abi karunya ka Ajang karunya ka Ayu Suparma cicing ieu lamun abi hubungannya ieu setuju teu kumaha cek barudak urang mah mun cek barudak abi setuju mana setuju setuju anjing Tarima. bakat sekali tapi orang kudu panggil heula jeung ieu tapi hayang panggil paduduaan di sesuatu tempat anu sunyi Tuh nya geus modus deui da. ye cicing heula Neng sanggup teu nemenin AA setiap tabu 9 dugi ka tabu 12 atau napi dugi ka tabu nya maksudna kan AA mun misalkan wengi PPKN teh sok taraya rencang gitu. Ya mangga aa. Dimulai iraha bade ditemani. Ya maksana eta mah daman cenah damang heula we nengna cenah sehat heula da amung kan maksakeun ayeuna AA tepikeun ka ayeuna neng sakit nemenin AA tepikeun ka tabu sabar alim. Tapi dia makan bae masalah eta mah nu penting mah urang mah nu penting mah urang nah eta di sada euy. Lu penting mah urang gas urang eta saya laki lain. Lain, lain, iya mah lain tuh. Oh lain alhamdulillahirabbil alamin. Neng. Iya, Nah, eta persatan gitu. Eta teh nu absen mawar-mawar abi mah WL na oge taraha gede. Allahu Akbar. Lamun seandaina abi bener nya leres ieu mah hatena paling jero na paling dalam nek ayeuna abi bade ngungkapkeun perasaan dinten ayeuna tabuh 2 langkung 54 menit. Aduh nuhun. Lamun misalkan abi cek paribasana abi nyaa ka Neng Desami nek pada ditampi moal. Ditampi tapi anak ulah namahan deui nya. Wah. Nu dua eta piceun ku aing. Tapi asalkan kamu benar-benar nerima aku apa adanya. Ditampi ditampi awas we amun kapanggih pokoknya mah ieu nu nontonnya di dieu 500 jelema nu nonton amun manggihan si Walid jeung nu lain bebeja Terus berarti ayeuna abi jadian. jadian eceng ha Hah? tibalik tibalik atuh tibalik sok tah tibalik tah gitu udah Ya, itu tah gitu sok dah. Allahu Akbar Gusti. Berarti sekarang kita udah mulai. Ya mulai kita guys awasnya lamun si Walid jeung batu bebeja ke aku. Anu nya ka urang cicing nya ulah aya record ulah aya naon-naon. Pokoknya mah aing geus kesel. Aing ngapmung ayeuna di bohongan wae di tukangan. Aing ngapmung tapi keur ka ayeuna di bohongan wae di tukangan hayang bener-bener. Aing mah teteh meser atuh nuhun. Terus aku sekarang ungkapinnya semenjak abi pas pertama pernah di hajatan Atimo abi terus ngerasa aya rasa hate nyaman walaupun kita cuma bertemu beberapa jamnya tapi urang saya rasa ngertos benernya tetegenya teteh sama tuh gitu tapi ulah nggak bohong jujur ya ulah aya hate bohong Abi tadi ngali atenya ciga koko gitu. Kokokan Ente kan aku teh mau ninggal di no live nya kelihatan teh kan kayak orang bener-bener di Sundanya barudak ciga orang Sundanya ciga orang kampung tapi asli nama buat ciga koko non koko robet lain koko robet. yes pasti tuh aya kangeuregan aya nama tempo serius bener sing gorengnya pas asli nama kasep gagah geningan baresi tapi iya jujurnya
Kan pada ate nya dina mapar ada ngageang soalkan ate urut labu tina takal gedang. Kan bae nya masalah mapar mah teu naonnya. Ngeuna naon asa ulang ngerakeun we teh teh ulang mun bobogohan jeung abi teh lamun kenca teh ulang nganyuk ka hutang omat. Ye atuh heureuy ulah ka heureuy nganyuk ka hutang kumaha ka karena nganyuk ka hutang wae. Ulah omat bising kita jujong nginjem ka saha-saha ngabelaan jajanan abi ulah Ama omat. jujur neng dengekeun ama jujurnya ayeuna cek paribasana aa geus mendalami cinta. Maksudna ate geus pernah bobogohan jeung nyaeta jelema dua eta teh geus karasa kuaanya lain intina urang hayang ninggalkeun maranehna nya. Lain intina urang emang urang lost kontak tara tapi kan untuk pelajaran ka manehna oge di saat urang butuh emang manehna aya di saat urang kangen emang manehna aya tapi kan satu kangen urang aya nu beda ngomong si anu jeung si anu jeung si anu tak urang mah hayang bener-bener we aya mah hayang bener-bener teh paling bahasa Ate era tapi jujur sa meme ayeuna entos kan intina mah dina online tos jadiannya. Tapi yang pernah kue samalam samalam maksudnya seharian yang kamu maksudnya di sesuatu tempat anu bener-bener batur teu apal. Ya tuh sok kadea nu tim record kete. Wah, eueuh. Kumaha lamun misalkan papi, penting supi papi. Ira. Cartilnya. Cak dia. Cartil di Pasteur. Di pastor di mana ya? Ku apa kana mah jalur hejo eta mah ku di chatnya. Heeh. Ya, tah guys, guys. Tah pokoknya lamun mun wali bohong ke aku nya tak ieu nu nonton Pak Dedi sia di dia kayak dibejekeun ka Pak Dedi. Abi mah disaksian ku sararea esoknya. Alhamdulillah Allah aing menang leuwih gemoy. Teh. Allahu Akbar. Api berjeng supipi. Ya. Tapi papa teh nona welcome. Kena heunya ada yang kiwang pokoknya makan hate na itu. Ya, tinggal dipikir-pikir atuh dah tinggali da kasepnya, tinggali. Atuh tong ai masalah. Dilebet Sehat. Ya, aku irungnanya bener teh. Cocok Kak. Cocok bener cocok. Nya maksudna tong ayeuna mah tong masalah mamawa fisik nek kasep teh kote nu penting mah hate kan nya. Ayeuna teh neng desami meureun alhamdulillah meureun tos nampi abi kitunya cek paribasana urang teh lah ulah saukur ini dia offline wae dina online wae urang teh dina offline ge kudu akur nya. Ya, mangga Mudah-mudahan kucing jantan. pada jantan jami istri solehah. Nya. Mau ser nyarios, mau ser ngabodor. Kopi yang cai. Nya ieu teh ieu anu nyuwunkeun cai ka dieu teh kanggo ieu cenah ngubaran doma na teh salap. Nya. Doma kunaon? Aku naon doma Pak. Tamu ieu ngalereskeun doma cenah teh salap ti kunaon da aing teh emang aing teh pananyaan koplok ampun. Goblok cenah. Ya alhamdulillah mun abi tos lingrang hate tos regreg abi meureun cek paribasana leungit 2 bertumbuh 1000 nya. Jadi ulah lingrang barudak ai ka Walid mah teu sieun abi mah tepik paribasana ditinggalkeun ku saberji awe nu penting mah anu leuwih nyaah we ka urang. Bener heula, acan eta nyebut nama noge salah, engko cinta tapi salah. Desami. Lain, ai baca sih. Teh Desami. Lain. Teteh meser. Asing balik nyebutna. Desmi. Gitu. Nya kan ama manggilna Dede Bagong. Ya ulah tepi ka Dede. Ulah tuh kan ieu teh Dede moy kecayangan. Ulah Dede Moy sehatnya Dede Moy. Nya. Salah ngaran deui heueuh naon dirasanya engko cinta. We geus salah. Alhamdulillah ya Allah. Barudak setuju bilang setuju amun teu abi mah yang kumaha barudak we. Barudak kumaha abi kudu diterima. Abi mah ayeuna teh keur dikawal ku barudak SW, sobat waduk, sobat korong. Yang iya ketua iya nanti pasukan curug besi nya inti nama kia inti nama abi teh lamun setuju nya setuju lamun tenteng kita jadi mamalaka abina nya sok kata iping atau abi tadi alhamdulillah ya Allah setuju Gusti bisa yang jeruk cenah batu. sah heeh Lain Ustaz. Ustaz mana jeruk
Tadi tolak kumaha ya tadi ulah tarima kumaha tuh Lah, goblok. oh jadi bimbang ka abina tarima ulah Teteh pangintennya ayeuna nya Dede nya panginten abi ayeuna kasumpingan tamu mudah-mudahan atuh cing janten urang teh ke pepenak deui di lain waktosnya. Abi ya ayeuna paling barudak abi lungsura ka sadayana nya cing sarehat ka sadayana. ya Nuhun pisan abi da tepugunya ayeuna abi ngelep aya tamu di bumi mah abi tepugunya. Nu penting mah nuhun pisan atau setuju ka sadayana. Sok we ayeuna mah ka ieu heula ka desa mi heula nya bisi bare di desa mi heula we ayeuna abi izin heula lungsur sakedapnya. ya Pokona macing sarehat ka sadayana nuhun pisan tos support abi tos nyaha ka abi nuhun pisan tos karistuan abi sareng desa mi nya mudah-mudahan cing janten sakinah mawadah kapayuna mudah-mudahan cing jadi anak anu bener-bener soleh cing solehnya amin amin ya Allah ya Allah amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Tasik pulangnya bye beli jeruk. bye Aku cinta sama kamu. bye dulu atuh Itu dulu tuh Anya. Nganggo Starlink. dah Dah. udah atuh ini sudah dayeun Oh ya udah ya. Assalamualaikum. salam